Assalamualaikum Baraya, nyin wajib yuk Baraya. Ayeuna kuring keur aya di kampung Salaki, Kampung Cigado Kaler, Desa Tanggulun, Kadungora, Garut. Aduh, area nu moal kacang Baraya ieu jalan kaepun lanceuk. Hanapan kebon wieu teh aya wahangan, sabab mudun leueur jadi kudu launan ieu mah lempangna. Masih kene aslinya, masih kene loba tatangkalan. Nu biasa hirup di kampung jiga kuring mah ieu teh geus biasa bae. Beda jeung anu hirupna di kota. Lamun nu biasana di kota ningali hijau-hijau kieu teh pasti resep jeung betaheun. Akhirna nepi ieu ka imah pun lanceuk. Langsung we Baraya ku kuring disepil cara nyieun wajit. Mimiti cacagan gula beureum. Ieu make gula beureum 2 kilo. Kade makena katel kancah ame ngocekna geunaheun. Ai katel kancah teh katel nu gede. Ieu diasupkeun kalapa ieu 2 kilo kalapa. Make paneli we 2 siki. Make gula bodas 2 kilo oge. Kade tempoho caian setengah gelas we. Terus kocekeun nepi ka lempur si gula jeung kalapa teh hiji. Ieu Baraya hasil menang ngocekeun tadi cabak we sakirana caina orot. Terus aya tapak garing-garing saeumet dina katel. Langsung gewat borolokeun sango ketan anu menang nutugan. Jadi ditutugan sangkan bieu. Terus dikocekeun. Kocekna kuduaan nya jeung ngocekna hade nama ku cungkir kai. Sangkan naon? Sangkan teu rapet. Kocek kurang lebih 2 jam cenah. Pokona lamun adonan wajit dicampan teu napel dina leungeun berarti wajahna dijahit langsung bungkusan.